Silalatu, Gunung Salak. Silalatu, Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna dina roman fiksi sajarah nu ngagambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran urang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantarjati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe, jempolna, bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos, pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru hara di Sunda Kalapa. Huru hara di Sunda Kalapa. Jangan dengukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Tapi ayeuna sanggeus nyahoyen di jero panjara Stadhuis teu eueuh anu kudu diteang, manehna jadi seunggah. Seunggahna teh kusabab ku manehna kapikir yen hayang nyulusup ka jero panjara teh banggana lain bobohongan. Terus lamun geus bisa nyulusup ka jero tacantang tuh bakal bisa kaluar deui bari gampang. Tapi sanajan kitu, ayeuna mah tetep we kudu muru ka eta tempat. Sebab sikat hideng jeung si Bajul Buntung keur usaha dek muru kadinya. Aing kudu bisa mbejaan maranehna. Malar mentong tulus nyulusup ka jero panjara. Sebab ki Mas Tanu teh geus eueuh di dinya. Ceuk sanaya dina jero hatena. Sanggeus mikir sarupa kitu sanaya mimiti ngadeukeutan parahu nu badag teh. Tujuanna teh lian iwal tirek nyalacat kana benteng ngaliwatan tihang kapal layar. Sanaya ngadakem ngadaguan bongohna kumpeni sanggeus kaayaan mimiti rine. Kalawan hati-hati manehna ting kalacat, nya maksudna manehna kakalacat kana tihang kapal layar. Angsrod geus aya di tengah reg eureun, sabab di handap aya saabringan opsir keur kontrol. Sanaya nangkod bari ngahep-hep saeutik oge ulah endag sabab mun kapanggieun ku anu keur kontrol, tareka hayang ngurusup ka jero lingkungan panjara teh tangtu bakal leuwih hese deui. Sanggeus kontrol ngaliwat, sanaya nerekel deui leuwih luhur geus kitu mah angsrod-angsrodan deui kana tihang anu ngalonjor kana luhureun benteng. Gajleng. Hup, celok. Awak sanaya teh cindetan dina luhureun benteng. Kusabab kontrol geus datang deui bae atuh sanaya oge ngadepong deui. Malah mah awakna teh meuni rata jeung benteng ku hayang-hayangna ulah kabireungeuh ku kontrol. Sanggeus kontrol ngaliwat manehna ka karawani cengkat geus kitu sukuna ajeleng-ajelengan deui. Sanggeus ngajeleng meunang sababaraha halilanna sanaya beuki ngarasa yakin yen bener ki Mas Tanu teh geus eueuh ti penjara Stadhuis. Sabab mun nya masih kene aya mustahil panjara teu dijaga kalawan istimewa. Bari ngadepong sababaraha kali alatan remen mireungeuh kontrol kumpeni. Sanaya ngarasa yen ieu panjara teh teu dijaga secara khusus, ari di jero mah lamun mah leuwih loba dititah ngajaga benteng luar. Siga nama ukur keur nyieun siasat supaya panjara teh kesana dijaga keke pisan. Prajurit kumpeni bisa jadi leuwih loba dititah jaga di sabeuleureun kastil Batavia kusabab aya gehger tadi pabeberang.
Atawa bisa jadi meureun prajurit kumpeni leuwih mentingkeun ngajaga di sabudeureun Kastil Batavia tibatan secara khusus ngajaga penjara Stadhuis. Ngan lamun mah maranehna leuwih loba ruang riung di hareupeun kompleks gedong-gedong Stadhuis. Disagigireun dipake siasat supaya para pajuang masih nyangka aya keneh Ki Mas Tanu teh oge bari sakalian ngajaga sawatara gedong di dinya anu jadi tempat bumen-bumen para patinggi POC. Ningali yen anu ngajaga benteng panjara teh henteu pati kekep sanaya boga kasimpulan yen boh si iket hidung boh si bajul buntung teu ngalaman kasulitan nyulusup ka jero. Ngan sanajan kitu angger we ari kana hate sanaya mah teu matak reug-reug. Sabab kawas cek pikiranana tadi yen bisa asup ka jero penjara lain hartina bakal babari kaluarna deui. Lamun mahnya si iket hidung jeung si bajul buntung bisa nyulusup bari rerencepan, atuh sanaya oge kudu bisa kitu. Dina nepungan maranehna sanaya ulah nyieun ributan, ulah nepikeun ka pertahanan di lingkungan penjara ditambahan. Kudu bisa nepungan maranehna bari rerencepan. Tapi pikir arahnya di mana kira-kira maranehna teh? Cek sanaya samu bingung. Luluncatan ka ditu ka dieu bari culang cileung ka hiji supaya ati-ati ulah kanyahoan ku musuh. Kaduana bari sakalian yangan si iket hidung jeung si baju buntung. Tapi basa manehna para ngajeleng ka handapeun benteng sanaya reuasin ka cida. Sabab lante anu ku manehna ditincak teh ngagebros, gebut. Awak sanaya teh terus jungkal jumpalik asup kana terowongan tembok anu miring jeung nikung muruk ka jero taneuh. Sanggeus sababaraha kali jungkal jumpalik anak grebut teh awakna ngagebut asup kana hiji rohangan. Rohangan naon? Hatena reueus ka cida sabab sakuriling bungking rohangan teh poek mongkleng ka sugri. Ari handapna mangrupa lante tembok anu kasar jeung becek. Pikeun sakedapan mah sanaya teh ngudupung dina lante becek sabab salian teh hayang meper karuasna. Oge bari satengahnya lindung bisi di jero rohangan anu medem teh aya mara bahaya. Nu utamana mah deui manehna hayang ngabiasakeun heula panonna. Tadi di luareun panjara mah sanajan peuting oge puluhan ngangkang nya tapi bulan ngangkang di awang-awang. Ari ayeuna di rohangan aheng teh henteu kapanggih cahaya saeutik-eutik acan ka sugri pamiarsa. Sabot awakna ngudupung dina jero lante becekan awakna aya nu susulusuran jeung kakarayapan. Basa kumahna dikepuk tetela anu kakarayapan teh cucunguk meuni napuk kana punduk jeung kana pipina. Basa dina bitisna aya nu ngadaplok tiis terus diragap tetela deui ieu satoge pikagilaeun nyaeta lentah. Nangenan yen di ieu rohangan teh lantena becek jeung loba sasatoan pikagilaeun. Bulu punduk sanaya jadi muringka kokurayeun. Moal mah ieu rohangan penjara teh. Cek hate sanaya deg-degan jeung kebek ku kahariwang. Dasar keur apes. Palang siang aing teh diporos kana lombang anu ngahaja dijieun ku musuh. Sangkan mun aya jalma nu nyulusup ka jero penjara sacara demit. Bakal ngageblos ka jero tur hese kaluarna deui. Omongna deui dina jero hatena. Kituna teh leungeunna mah anger we pakepuk sabab kan awakna teh teu woleh aya anu kakarayapan bae. Sanggeus ngadepong tur kanyahoan eueuh mara bahaya sejen kajaba sato nu pikagilaeun. Bari lalaunan jeung kacida ati-atina sanaya mimiti cengkat. Geus kitu panonna dikereuceum-kereuceum dahayang awas tetenjoanana. Sanajan ukur rayam-rayam nya bae panon sanaya teh bisa nyidikeun yen maehna teh geus aya di jero rohangan panjara. Harepeunana ka tembong jaruji beusi meuni weweg, basa komahna coba diugat-ugat teh eta pantol jaruji teh mani teu ugat-ugat.
Leungin sanaya nyolongkrong kaluarin jaruji terus nyulusup tetela eta panto jaruji teh digembok meni pageuh. Masih keneh panasaran sanaya tatanggahan kaluhur. Tadi ngageblos ngaliwatan torowongan tembok, lamun bisa asup ngaliwatan torowongan tembok, nah manehna oge bakal bisa keluar ngaliwatan torowongan anu sarua. Di luhur teh nya masih keneh ka tembong liang torowongan jeung ka tembong poek meredong eueuh cahaya saeutik-eutik acan. Lamun aing ngajeng ka luhur, bisa henteu kira-kirana. Ceuk hatena bari ngukur-ngukur ku panonna. Liang torowongan urut manehna ngageblos teh aya dina luhureun, mun dikira-kira mah luhurna teh moal kurang ti 3 deupa. Sakumaha banggana oge. Penting ieu keneh aing kudu bisa kaluar deui ngaliwatan torowongan. Sabab mun poe kaburu beurang, tareka hayang kabur di dieu mah bakal beuki bangga. Ceuk hatena bari semu keheul jeung handeueul. Kumaha teu kitu? Sabab perjuanganana di ieu tempat teh sasat mundur sababaraha lengka. Tadina hayang nulungan ke Mas Tanu, buktina anu rege tulungan mah geus eueuh di eta tempat. Leuwihna ti kitu salian ti gagal nulungan ke Mas Tanu teh deui malah ayeuna mah ngadon manehna anu kakurung di ieu penjara. Samemeh aing bisa nulungan ke Mas Tanu, samemeh aing bisa nepungan si iket hideung jeung si baju buntung, aing teh kudu bisa nulungan nasib sorangan. Mana ku suwe-suwe teuing nasib. Ceuk hate sanaya sedih jeung nalangsa. Ngan untungna najan kumaha bingungna oge sakumaha sedihna oge ari sanaya mah henteu boga jiwa kumeok memeh dipacok ka Sugri. Satungtung aing masih keneh hirup mah kudu tetep boga tareka, kudu tetep nyieun perjuangan sakumaha anu dipapagahkeun ku Kisanta jenatna. Ceuk hatena deui. Kituna teh bari terus bae cengkat, sanggeus musurkeun tanaga terus neueulkeun sukuna gajleng bae kana nya awakna teh ngajol ka luhur, plak plak. Sapasang dampal leungeunna nempel kana tembok torowongan. Tapi eta tembok teh teuing kulesang, atuh tong boroning bisa nangkel tur make bisa terus teterekel. Dalah kakaraan tel oge kana tembok leungeunna teh geus morosot deui. Atuh gebut deui awakna teh ngagebut kana lante, nya lante becek di jero panjara tea. Nyaho kitu sanaya henteu nyobaan pikeun kadua kalina sabab bisi percuma jeung kaolok-olok tanaga. Tungtungna geuk bae diuk bari ngahulang ngaraga meneng. Minta tulung deui bae kitu ka arwahna Ki Jinggi. Ceuk hatena sabab manehna nampa kasulitan, ingetanana nya sabab manehna nampa kasulitan teh ingetanana sok jadi langsung nyipta-nyipta deui kajadian aheng. Geus 2 kali minang saraya ka Ki Jinggi ku jalan mapatkeun jeung jawakan pamere Kisanta teh. Tapi mun saban boga kasulitan saban kitu aing teh meuni teu asa ku hengker-hengker teuing. Asa ulah ajenan pisan. Manya bobutuh hirup manusia anu keur kumelendang di alam dunya make kolopun tapenta ka makhluk anu geus aya di alam arwah. Era atuh jeung teu sopan we deui. Bet ngadiriweuh kaum arwah anu sakuduna mah tentrem teu mikiranan masalah dunya. Ceuk hatena keneh ka Sugri. Kusabab ngarasa era kana rasa kamanusaanana atuh pamustunganna mah sanaya teh mepohokeun ingetanana ka arwahna Ki Jinggi. Bari mikiranan kumaha carana kaluar tina ieu tempat sanaya musirkeun pikiran yangan akal. Ngan sabot kitu ti luarin panjara karenge aya nu blag-blig-blug lumpat. Sanaya reuwas. Geus kitu manehna geuwat cengkat muruk ka sisi jaruji. Anu lumpat blag-blig-blug teh tetela ukur saurang sanaya ngajudi lamun aya anu wani lumpat gancang di jero rohangan kompleks penjara. Tangtu ieu jalma teh geus apalin kacida. Jeung anu apal kana kaayaan jero penjara mah meureun geus moal saha deui. Ari lain urang kumpeni mah ka Sugri.
Basa parangan eta jalma ngaliwat kana jaruji besi. Leungeun sanaya tapis nyolodor keluarin jaruji geus kitu mah hiuk dipake nonjok eta jalma. Hiuk plak plak. Tetela eta jalma teh cingcing kacida. Sakitu ku sanaya dibongohan tapi manehna mah bisa nakis tonjokan anu padahal mah sakitu tarikna jeung sakitu cepetna. Malah sabalikna lian ti bisa nyingcet jeung bisa nakis teh manehna oge make jeung malikna raja. Untungna sanaya geus apaleun kana gerakan eta jalma. Panarajang eta jalma teh diladenan. Hei, si iket hideung, kian teh. Ceuk sanaya ngagorowok tapi semu ditahan da bisi penjaga ngabrul kadarieu. Geuning sia eta mah sanaya. Nanaonan ari sia ngahekok di dinya ha? Ceuk si iket hideung bari naleukeum noong dina jaruji besi. Sanaya ngantelkeun curugna kana bibirna bari luak lieu. Si iket hideung pipilueun luak lieu disangkana aya musuh. Nah aya naon atuh? Make ulah gandeng segala rupa. Si iket hideung masih keneh luak lieu. Ulah naon? Ngan kisilah ulah ribut. Bisi nu jaga nyaweun. Ceuk sanaya. Nah sia asup kana pangberokan teh eueuh nu nyaweun kitu. Nya eta can nyaweun. Kumaha tuh? Sia bisa asup ka dieu. Nyaeta. Kami teh kurang iatna. Tembal sanaya bari nerangkeun sahinasna. Pelaguk sia mah. Kumaha tuh aingnya bisa nulungan. Ieu jaruji meuni sakieu wawagna. Maksakeun mah kuryak leungeun aing lecet teh lo. Omong si iket hideung. Keun bae teu kudu nulungan kami. Sabab aya anu leuwih perlu ditulungan. Ceuk sanaya. Montong lepes meer kakara di banjulan oge sia mah meuni geus rek leweh. Montong hariwang sia pasti tulungan sanajan ngarudatkeun oge. Ngandagoan we heula. Sababan kudu dipentingkeun mah nya Kimas Tanu. Ceuk si iket hideung. Kitu pisan. Tapi sebenarnya urang teh ukur micenan waktu nyurusup ka dieu teh. Sabab teh laki Mas Tanu teh henteu diberok dieu. Ceuk sanaya. Nyawa di mana sia? Kimas Tanu teh diboyong kana kapal kumpeni ka Pulau Kelor. Cenah rek diberok heula di benteng Onrus samemeh diiangkeun ka Afrika teh. Urang geus dibobodo. Sabab itu teh geus nyangkaeun yen bakal aya anu ngarurug panjara Staduis. Ceuk sanaya bari darada we nerangkeun papanggihanana di darmaga pelabuhan. Dan mingga Bandungan ceritaan sanaya kitu si iket hideung teh bati kekerot we bari meureupkeun dampal leungeunna. Kumaha atuh ari geus kieu? Cenah semu bingung jeung pegat pangharepan. Kudu aya nu nyusul ka Pulau Kelor. Tapi di mananya Pulau Kelor teh? Sanaya bingung. Keun. Aing we meureun rek nyusul-nyusul ka ditu mah. Tapi bisi sia parang salamet tur bisa keluar ti dieu. Pulau Kelor teh pernah aya di kalireun Teluk Sunda Kalapa. Di ditu teh bacacar pulau-pulau leutik. Ku lolobana, ku loba-lobana ceuk jalma mah cenah jumlahna teh nya aya kana 1000na. Nu matak sok katelahna teh pulau 1000 bae. Tah. Sakitu pulau anu bacacar teh. Tina sakitu pulau nu bacacar teh di antarana aya Pulau Kelor. Geus kitu we heula. Ceuk si iket hideung bari rek ngaleos. Ngan kakarek oge rek ngalengkah manehna geus balik deui. Sia kudu janji nyusul aing ke Pulau Kelornya. Ceuk si iket hideung sanaya unggeuk. Sabab mun sia teu nyusul, aing mah paling-paling ukur nganggap yen sia teh paeh alatan teh bisa bijil ti ieu penjara. Lumatak aing keukeuh nita sia nyusul ka ditu. Omong si iket hideung deui bari pikeun ka sakitu kalina. Ngagujrag-gujrag panto jaruji tapi angger terengrot-rengrot. Janjinya sia kudu nyusul aing. Omong si iket hideung sakali deui bari sorana rada ngagetar. Nya, kami janji rek nyusul. Tapi kumaha deui ari nasib si bacul buntu. Omong sanaya. Ditanya kitu si iket hideung teu ngajawab malah mangadon rek neruskeun lengkahna. Dasar jalma geblek sarua jeung sia.
Henteu hati-hati. Omong si Iket Hidung keheul tapi ngahelas. Nah si Bajul Buntung ge saruha teh gebros kana terowongan demit. Sanaya kaget. Lain teh gebros. Tapi manehna mah pada ngepuku puluh-puluh kumpeni. Awakna oge karancang ku gobang. Si Iket Hidung sorana datar tapi ngingu ka hanjelu. Ngadenge eta beja puguh we mantak ngajenghokeun sanaya. Ku teu sangkanya. Umurna teh leuwih pondok batan urang. Nah atuh henteu ditulungan ku Silah. Sanaya panasaran. Aing ukurna leutik kajauhan. Dinarek nulungan oge moal kaburu kuriak milu dihurup we. Ongkoh pan geus jarangji jeung geus hayang manehna. Mun aya kitu kieu cenah ulah deuk silih bantu bisi sararea jadi pugag nulungan ke Mas Tanu. Omong si Iket Hidung. Silah yakin kitu. Yen anu dihurup nepikeun ka tiwas teh si Bajul. Sanaya henteu oleh panasaran. Henteu ari neulinya mah. Tapi nya saha deui atuh anu awakna jalugdug jangkung di baju hidung. Ari lain manehna. Aing mah bati hate we ngoceak heula awak si Bajul pada ngarecah teh. Masih keneh didengeun euy. Suara gobang nojos awakna teh. Gejos cenah kitu. Sababaraha kali mah congo gobang teh tepikeun ka potong. Da bakating ku gemes meureun si kumpeni atang adol teh. Omong si Iket Hidung. Sanaya ngahulang ngadenge si Iket Hidung teh. Akhirna si Iket Hidung teh ngaleos ninggalkeun Jaruji. Ngan sanajan manehna geus luas ninggalkeun sanaya sosoranganan. Pikeun sakitu kalina mah anggar we si Iket Hidung teh omat-omatan sangkan sanaya daek nyusulan manehna ka Pulo Kelor teh. Awas janjinya. Ceuk si Iket Hidung. Nya kami janji. Ceuk sanaya. Ari geus kitu mah ngan leos bae si Iket Hidung teh. Sora lumpatna kadenge blag-blig-blug ngan beuki lila kadengena beuki lawun nepikeun ka ngilesna pisan. Ari sanggeus si Iket Hidung ngiles mah sanaya teh ngan brek badiuk satengah ngabebeutkeun maneh kana lante anu cebrek. Sora cucurut ting ciricit kalabur ti dinya basa sanaya diuk teh. Hatena ngarasana langsa bat harianeun cenah loba pagawean manehna anu teu bisa direngsekeun. Batan tugas-tugas narengse ngadon nyawana loba kaancam. Ancaman anu ayeuna bisa jadi lain bahaya tina bitota madu hareupan ngalawan musuh. Tapi alatan paeh kata langsara di jero bui. Kapan geuning ceuk si Iket Hidung oge kabejakeun loba sakitan anu henteu bisa kaluar deui ti penjara Stad Swiss ieu. Ngahulang bae salela-lila make ras ka nyisunia awewe hiji-hijina anu kumanehna kacida di pika cintana. Tapi kiwari ngajenggleng jadi ratu siluman. Ras deui ka Nyi Rodiah anakna Nyi Sunia anu geus sakitu apetna nganggap bapak ka manehna. Rodiah hampura amang teh loba janji ka sia tapi hiji oge eueuh anu kungsi tina kana. Ceuk hate sanaya sedih jeung nalangsa mun inget kana nasib eta budak parawan. Geus lawas manehna teh ninggalkeun Nyi Rodiah di lembur Bantar Jatigirang. Padahal eta teh budak parawan sasat embungeun pisah jeung manehna. Basa sanaya ngalamun di jero jaruji besi ti luaran panjara geus kadenge deui anu ting kadepruk leumpang. Sanaya curing hak ayeuna mah anu leumpang teh kadenge aya duaan. Kan anehna teh siga bari ngagugusur anu keur tatu ka Sugri. Basa anu leumpang geus tereh deukeut katingali cahaya obor. Sanaya geus tag ngajudi anu rek ngaliwat kana jaruji. Manehna teh kumpeni keur nyanyareun sakitan. Meureun aya sakitan anyar anu rek diberok ka Sugri. Sanaya nyarita dina jero hatena. Ieu teh lolongkrang hiji-hijina supaya manehna bisa kabur di ieu tempat. Nu matak sanggeus kumpeni leumpangna kadenge beuki deukeut sanaya mah geus taki-taki. Ku kabeneran anggota company duaan teh
nya anu keur nyeret sakitan anu tatu parna teh lempang narada mepet kana jaruji atuh basa awak sanaya maranen geus deukeut nya atuh basa awak maranehna geus deukeut leungeun sanaya teh nyolongkrong kaluar tina sela-sela jaruji salah saurang ditongtak tak-takna kepruk awakna dicentok dibedol nepikeun ka beungeutna nubruk jaruji beusi sameme eta jalma ngudupung ku sanaya disurungkeun satakerna nepikeun ka awakna nubruk baturna nu saurang deui kepruk kusabab dibenturkeun satakerna atuh jalma anu saurang oge awakna teh ngacleng terus nubruk tembok nya nubruk tembok beh peuntaseun jaruji sakitan anu tadi digondeng kuduaan teh milu ngarempeyak dari tadi oge mungguh awakna teh geus leuleus teu sanggup lempang sorangan ngan ditangetan saha-sahana eta sakitan teh sanaya reuwaseun ka cida baruk Cimanggala ceuk sanaya kageteun teu sangka ti anggalna anu ditanya mah henteu waka bisa ngajawab basa beungeutna katojo ku cahya obor nu ngagoler di lante kakara Ki Manggala jiga nu keur nahan ka nyeri sanaya uyup ayap mariksa awak kumpeni duaan anu tinggal loler teu eling maksudna mah deuk mariksa sugan kumpeni teh nyakuan kunci panjara ngan hanjakal kunci teh eueuh atuh hayang mariksa kaayan Ki Manggala teh cukup ku nyolongkrongkeun leungeun we tina sela-sela jaruji beusi sanaya beki reuwas bae sanggeus nitenan kaayaan Ki Manggala paingan atuh Ki Manggala anu sakitu jaluk-juk jangkung jeung kumisna baplang teh henteu walakaya sabab di sakujur awakna teh meniraca ku tatu malah dina dadana nancep sesemplakan congogobang manisa dua-dua ningali waruga Ki Manggala batan sakitu parnana teh sanaya mungguhna langsa ngan bareng jeung eta jadi inget kana caritaan si Iket Hideung tadi sameme indit si Iket Hideung nyarita yen si Bajul Buntung geus pada ngepuku kumpeni malah mah cenah dadana oge pada nawak ku gobang moal mah anu kapireung ku si Iket Hideung teh lain si Bajul Buntung tapi Ki Manggala ceuk hate sanaya Ki Manggala eling Ki Manggala euy eling euy ceuk sanaya nyolongkrongkeun leungeunna kaluareun jaruji bari ngaguyah-guyah awak Ki Manggala manehna yakin Ki Manggala teh tacan tiwas sabab mun nya geus tiwas mah piraku ku kumpeni mah karek diasupkeun heula ka penjara da nya bae ka Sugri basa ku sanaya diguyah-guyah panon Ki Manggala meletet saeutik saha ieu kadenge suara Ki Manggala ngagerenyam semuha ros-hos ya teh kami Ki Manggala si jangjang edan teh sanaya nyakelan leungeun Ki Manggala anu baseuh ku geti oh sia geuning gawat sia ingkah ari tuh gabung jeung Kanjeng Haji sia kudu samiuk ngahiji jeung sasama pajuang aduh Ki Manggala meuni aduk songkol nahan ka nyeri basa cacarita rada panjang teh nya Ki Manggala sabab kahengker urang teh nyaeta alatan bisa sama urang eueuh pisan persatuan sararea dina ngalawan kumpeni teh napsi-napsi jeung aing-aingan bae ceuk sanaya inget kana paripolah para pajuang rakyat manehna teh jadi inget deui ka Ki Maskara Ki Santa Ki Dongdo si Bajul Buntung jeung si Iket Hideung kabehanana oge pajuang anu gawena teh ngamusuhan kumpeni tapi sakitu baroga tujuan anu sarua oge ari ngahiji mah mumul ayeuna bae Ki Manggala los ka dieu ukur sacukup-cukupna jeung balad-balad manehna wungkul meureun pantas rek babari eleh ku kumpeni oge malah boa deui datangna ka ieu penjara teh tujuanna lain sakadar hayang ngarurup penjara tapi hayang nganiaya Ki Mas Tanu sabab sanaya apal Ki Manggala mah ceceubna ka Ki Mas Tanu teh mani bea karep
Narek naon Ki Manggala bet kumaha nangtang bahaya ka dieu? Sanaya penasaran. Aing hayang ngabasmi kumpeni. Oge hayang modaran si tanu jiwa. Tembal Ki Manggala. Tuh, nyawe gitu. Kasasama pajuang oge rek ngepuk. Salah pisan. Salah pisan. Sanaya ngagenggereuhkeun tapi ukur kuat di kemudina jero hatena. Tetela Ki Manggala teh masih kene salah sangka ka Ki Mas Tanu. Atawa Ki Manggala teh angger henteu bisa mikir leuwih jejem ka Sugri. Yen mun Ki Mas Tanu nyaan rek jadi jalma anu hianat kunaon make kudu mantuan perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari. Kunaon deui ayeuna make kudu nyangsara aya di pangberokan. Aneh. Nah atuh nyari batur mah jeung teu sanggup mikir kawas aing kieu. Ceuk hate sanaya teu boleh panasaran. Ngarasa keheul jeung panasaran, sanaya hayang pisan ngagenggereuhkeun atawa malah nyarekan Ki Manggala. Tapi ningali Ki Manggala aduk songkol nahan ka nyeri ka keheul dina hatena teh ditahan we. Sanajan kukumaha bae oge sanaya sadar yen sabenerna mah Ki Manggala teh jalma anu mika cinta ka lemah caina. Nu matak ayeuna nepikeun ka nandangan cilaka sarupa kieu oge ku alatan hayang melaan bangsana jeung lemah caina. Geuwat ya ingkah gabung ka itu ka Kanjeng Haji, omong Ki Manggala. Nya, kami pasti gabung mun aya umur mah. Tembal sanaya. Sanggeus ngadenge jawaban sanaya Ki Manggala oge ugal ogel siga anu hayang ngalaan bajuna. Rek naon Ki Manggala? Ilaan baju jirah tina hari gua aing. Kop pake kusia supaya bisa nang tayungan dada sia tina panarajang pakarang. Ceuk Ki Manggala. Teu kudu. Geuning buktina Ki Manggala oge angger tatu. Tembal sanaya nampi kana kahadean Ki Manggala. Tapi mun aing teu memake baju jirah, aing meureun geus kojor ti tadi kene. Geus moal sanggup tepung jeung sia. Ki Manggala ambek lumeh sanaya nolak pangasih. Ari ningali Ki Manggala kasihgeun hatena mah sanaya buru-buru mangmukakeun baju kurung Ki Manggala. Geus kitu mah baju anu dipake ku dina jeroeun baju teh nya bisa bae di udar. Baju jirah teh lain sagemblengna jang nyalametkeun nyawa sia. Sabab anu leuwih penting ti eta palasipahna deuleu, ceuk Ki Manggala. Sanaya unggeuh nganyakeun bari nampanan baju jirah teh. Ieu peso sakembaran deui bawa ku sia. Omong Ki Manggala deui nyaritana teh beuki siga anu eungap bae. Peso sakembaran oge ditampanan ku sanaya. Ngadon masih kene ngajendog. Ki Manggala ngagenggereukeun sanaya anu masih keneh cindekul. Dah kamina oge hayang nungguan anjeun Ki Manggala. Tembal sanaya. Aya nya kitu, aya nya semunga bohong. Dina nya nada puguh sanaya teh ngarasa watir karena nasib Ki Manggala. Jalma anu sapopoena bara gagah bere gegeh asa aing panggagahna teh. Ayeuna mah ngalungsar ti daya teu upaya bari awak raca tapak pakarang seukeut. Tetela bener cek pamanggih Ki Santa jenatna teh yen sanajan sakumaha digjayana jalma dina hiji waktu mah bakal keuna ku apes. Sanaya kungsi nyaksian Ki Manggala anu reureuh nya teureum Banten maksud teh kuat nahan pelor sabab awakna weduk. Tapi sanajan kitu sanaya ngarti awak weduk teh alatan weduk dijieun lain weduk tadina. Logam wajah da geus tadina teuas. Masing iraha bae
ditojosna ku gobang moal rek rengrot beda jeung awak jalma. Awak jalma teh hengker pisan lamun mah jadi kuat kusabab diome jeung ditangtayungan ku anu ngaranna ilmu. Ari ilmu teh kapan aya nerap aya henteu, aya keur dipake aya keur henteu. Henteu salawasna ilmu kawadukan bisa dihantem-hanteman dipake sabab kudu meakeun tanaga ka sugri. Jadi kitu meureun anu tumibah ka Ki Manggala oge. Rasa maneh resep gelut tanaga teh diabur sakarep isun. Ayeuna kena mamalakna. Cek sanaya dina jero hatena bari nyawang kana lalampahan Ki Manggala Bareto anu kacida resepeunana ngaburak-barik markas kumpeni teu kaot ngadenge aya kumpeni teu oleh diobrot bae peak meureun tanaga teh. Sanaya masih keneh cicing di dinya tur alsana mah hayang nungguan Ki Manggala. Bisa jadi deui ukur ekol ari sababna kapan manehna teh sasat kakerem teu bisa kaluar deui. Kapan manehna teh tapi aya rek balaka kitu bae manehna teh eueuh nya. Aya rek balaka kitu bae manehna teh deui henteu tega ningali Ki Manggala ku ciwa. Katingalina Ki Manggala mah geus nya-nya pegat harepan manehna geus ngarasa yen hirupna moalana moalila meureun sanggeus beakeun getih oge sabatae. Nu mata kitu sababna Ki Manggala mani mere amanah rupa-rupa ka sanaya. Lian ti mere amanah oge bari ngawariskeun baju jirah jeung peso balati sakembaran sagala rupa. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.